Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nepangkeun nami abdi Raihan Akbar Taufikur Rahman ti kelas 11-7. Dinten ieu teh abdi bade nyaritakeun deui ngeunaan carpon anu geus abdi jieun minggu-minggu ka tukang. Jadi carpon ieu teh judulna ngabdi ka kahirupan. Carpon ieu nyaritakeun ngeunaan budak anu ngaranna Aditya. Aditya teh budak kota anu geus biasa hirup di lingkungan modern anu sagalana serba instan jeung praktis. Isuk-isuk dihudangkeun ku alarm. Lamun lapar tinggal mesen tina aplikasi. Jeung lamun bosen mah tinggal muka HP scroll TikTok. Pokona mah hirupna teh teu jauh-jauh ti layar HP. Tapi hiji poe bapana datang bari nyaritakeun yen kaluargana teh keur kasusah ku ekonomi, jadi kudu pindah heula ka desa. Aditya teh ruas sabab dina pikiranna mah desa teh tempat anu sepi, eueuh hiburan jeung eueuh sinyal. Tapi teu aya pilihan deui anu sejen, anjeunna teh kudu nurut. Tah, waktu nepi ka desa, Aditya teh ruas jeung kahirupanna teh anu segala keneh jadul gitu. Anu cai teh kudu ditimba, mandi di walungan, jeung listrik ge ngan ala kadarna weh. Komo deui internet mah geus teu kabayang lah. Tah, isukna teh Aditya dihudang ku suara hayam. Lain alarm HP deui. Mimiti mah Aditya ngeluh, nyebut yen kahirupan di desa teh hese, teu praktis, jeung capek. Tapi laun-laun aya hiji budak ngaranna teh Ujang anu ngadeuketan si Aditya. Ujang teh ngajak Aditya ulin ka sawah, ngala belut, main bal di jalan, jeung nulungan warga. Tah, di dinya teh Aditya mimiti diajar yen di desa sanajan sederhana tapi loba pisan kahaneutan. Jalma-jalma silih tulungan, silih seuri jeung hirupna teu gumantung kana teknologi modern. Tah, hiji peuting Adia jeung Ujang ningali bintang di langit. Ujang teh ngabeja kieu ka si Aditya. Di kota mah jalma loba caang, tapi hatena poek. Kecap eta teh nyelecep kana hate si Aditya. Anjeunna teh sadar yen bener pisan lamun di kota mah loba cahaya tapi hese manggihan katentreman. Sanggeus sababaraha bulan Aditya main mah geus beda. Anjeunna geus teu deui nyekel HP wae. Jadi leuwih rajin, leuwih sabar, jeung leuwih ngahargaan anu ngaranna teh kahirupan. Tapi hiji peuting anjeunna teh teu kahaja ngadenge percakapan bapa jeung emana. Tah, ternyata gejolak ekonomi anu disebutkeun ku bapana teh eueuh sabenerna mah. Sadayana teh ngan akal-akalan bapana pikeun ngajarkeun Aditya supaya henteu manja, supaya hirupna ge henteu gumantung kana teknologi wae. Nah, Aditya teh teu ngambek. Sanajan awalna kaget. Isukna anjeunna teh nyamperkeun bapa di kebon bari beja kieu. Hatur nuhun Pak. Di dieu Aditya teh diajar kumaha hirup sabenerna. Tah, sanggeus balik deui ka kota, Aditya teh geus beda. Anjeunna henteu deui gumantung kana gadget. Malah ayeuna mah Aditya teh resep ulin kaluar imah sareng mantuan emah malak tanaman. Tah, pesan tina carpon ieu teh urang kudu jauh ti urang kudu kaluar ti zona nyaman pikeun manggihan harti kahirupan nu sajati. Yen kabahagiaan teh aya dina kasederhanaan, gotong royong, jeung rasa syukur. Tah, sakitu we anu tiasa dipikahatur ku abdi. Hatur nuhun kana parahatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.